Kadugu jauh. Lain eta nu sancana. Anu dadali manting ti peuting. Ngayang ka kalayangan. Alah. Neangan ulawas ilang. Baturna duka kamana. Bari manehna dina lahunan urangnya ngawis. Aduh, geus. Rambut panjang dina lahunan. Allah. Gigireun tai ucing. Dina kerah hilet bulu. Aduh, Romantis. nya dina tolong orang sinu puluh. Ya, sadunya lega. Endah beri gegetretnya. Nya. Suku ketinggang kenteng. Aduh, Ya pusingnya juga bapakna. terus bobogohan palinganna mah bobogohan Sunda. Nah, gitu. Atuh cuma kejeng dina lahunan. Nya, di lahun rambutna rumaikeun, plok ke kulutak beungeut. Anger we gelut. Ini sabar ge bapakna. Balik-balik kita ajar ya kan. Kapan aya dina carita romantisna? Maaf. Salira harita gini. Engkang deudeuh teu ka abdi. Bari nyarita kitu teh geuning harita-harita nyibit ku gegep. Cuk engkang ngeri goblok. Rek teh kumaha romantis. Eulis harita mun cereng akang nyabut belati. Nah, jadi pembunuhan. Jadi lalakon wayang teh terusnya teh kadinya ada Tadinya sebenarnya mah wayang naon kayak jing mah karena Bratayuda. akan perang campur. Eta kampak dikena ulukeun. Aduh. Apaan waas atuh turuna? Hi. Tah di dieu euy kudu nyaho teh nya. Matak sabeuna wayang we endah euy. Wayang teh endah ngan barudak ayeuna aduh lamun tresep wayang teh teuingeun nya euy. Teuing. Asetunana geus teresepun wayang ayeuna. Aya teh. Heeh. Wayang teh balikeunna. Da pina atuh da manya ayeuna da nyeri aing hate si nya ge maehna dalang. Rujit atuh ayeuna Prabu Dasamuka keun urang teh dina ngewakna ge nya. Mahkotana Tanuk Doma. Dah eta geus teu. Ceung teh seksi lain ka bina-bina teuing. Kreasi-kreasinya. Nya ge kreasi aya kitu-kitu teuing mah. Maksud hayang kreatif. Yang kreatif, tapi ari ku Tanuk Doma kitu mah keheula. Naon jadi Mamikeun HPDKIG. Ngerti Himpunan Penggemar Domba dan Kambing Indonesia. Lah mun Tanuk Doma gede mah segede spidol. Sagede spidol kitu tah. Euy sabenerna mah. Tah ieu komo ka dalang-dalang nu ala nyarnya. Hirupkeun seni-seni budaya teh euy. Lain naon dek saha deui asep bener moal salawas